Sadayana pengguna motor Honda Tiger 2000 pasti ngalaman hal klasik kawas kieu nya. Gear pangker anu goclak goblak ngageol teu daek cicing teu daek ngajadog akibat sepi pamage gear pangkerna tos aus tromolna nya. Tah cara ngakalana sate acan digentos kantun ngadamel liang opat siki nya ngangebor kangge ukuran bau 12 tinu tromolna teras mulung gear tilasna nya terus dipotong tak kawas salib dibentukeun salib kangge naon cenah eta gear tilas sareng liang ke urang genrekeun ku mangidan tapi ayeuna mah anu teu acan mengikuti kreator ikuti dulu kreatorna teras di like heula videona dijantenkeun video favorit upami kersa langsung di share wae kitunya. Tah si gear pengker anu tilas dipotong ngabentuk salib teras liang anu opat sikit tinu tromol teh fungsina kangge kieu baraya sapertos denu video nya. Tah si gear tilas teh dibautkeun kanu tromol nya nyapit gear pengkerna maksada supados cicing pageuh nyakep poe pokona mah gear tukang teh ulah nepi ka ngageol ulah nepi ka goplak gojlagnya teu raoseun ngangena teu raoseun ngupingna teu raoseun ngadanguna urang percepat wae ayeuna namanya videona intina mah bautkeun wae nya opat siki liang eta teh ngangge bau 12. Tah sakantenan bilih baraya anu peryogi impact mangidan ieu ngangge impact nya linkna aya di showcase di profil di bio kantun ditinggalian peryogi nu sanes oge aya di showcase nya langsung we ditinggalian hiji-hiji. Kade pelebah magehana baraya kudu ratanya kaopat baut teh kedah rata taya penampakan atos di pagehan taya penampakan murna posisi di lebat tromolnya teras ulah hilap upami henteu di double mur kedah ngangge lem baut supados henteu logor sorangan supados henteu coplok taya penampakan tos masangna upami rata masangna mah tuh lempeng teu ngageolnya jaba pageuh si gear teh jaba lempeng jaba raoseun ningalna kitu baraya mudah-mudahan manfaatnya